mana hayang beunghar puguh we gitu naon tuh cokot di ditu harta karun di mana tuh di kebun awi nungguing peke keur maneh dawing ngadek pae bisa hayang meuli keramik gitu naon cokot keur mah keur duit lain emas lain eta ube teh uang Brasil lain naon atuh uing di ditu tadi Hayo maju aswani kumaha mana Anila iya mana si Batara Ramana entau mah kejeng naroskeun Gusti Rama ayo serang hala ampun syawanara modar sia Subodra iya lain muni araraneh ya ngaran monyet aya Anila aya Subodra sok buru-buru hayang aing hayang nempuk bangkena si Dasamuga alah modar sia coba
tong ditongengkeun sia beusi boga panyakit aid. Lalawara teh sia. Modar sia. Mangkane hese piubareunana deuleu aid teh. Heuh. Aing mah nu biasa we nu tradisi. Modar. Hei, naon? Lesetkeun dulu uing. Bere kasempetan dulu uing pikeun hirup. Nah ulah dulu aing hirup. Modar sia. Sia. Kurang ajar. Sahanggana maneh. Allah Anggana. ora kapinu gawe. Wah, mod. Alah sianggana. Moncengnya keh kurang ajar sih. Laksmana ngabar pusaka ikang patas itu geningan kurang ajar penastik kersayang tumempah denawa-denawa seueur anu amurasut ku panah-panah Raden Laksmana. Tetakan wah meniruruhitan gitu wah. Pokoknya mah dewek oge rek milu perang euy. Percaya Syahanu datang di Bandring we. warek di Bandring kan Kita tuh tinggali bubuk tah ya jukut tapi kamu serat komo hulu jelema komo ka jelema lah kade sing waspada mana dia sing waspada kade bisi aya nu ngabongohan kade saronggo curi teh sia haling naon teh kado kalah nyebut kado kali hayang modal minat teh hayang modal gitu ari sidawala ngagokan teh ka minat-minat awas iya lah mau adoraka gitu apa di perjuangan mah ya beres na bakang lah pergi tadewek menang jangan sakit ke sejarah euy hiji eta ge dihitung ngakali hiji omat kanu ngarang aing tuliskeun gitu
digebuk geus ngampus juring. Di polongan. Watir akan. Agar warga bisa Mung si ada aingnya horek deungeut. Moal ka dieu geura. bisa rek talatah ka dulurna kanya sampeun. Naon? Ieu. Tara-tara manggil aing naon teh? Uing dek pae. Heueuh njor. Geura balik ka akhirat kitu. Lamun ngeunah di ditu buru-buru suratan ka dieu nya. Pugu dari kumara. Mane hayang beunghar puguh we. Gitu naon? Tuh cokot di ditu harta karun. Di mana? Tuh di kebun awi. Nuing peke keur maneh da uing ngadek pae. Bisa hayang meuli keramik. Uang dong. Bisa yang di keramik kali ini. Bisa hayang ngimahan si saga. Gitu naon? Cokot keur mana? Keur uing duit lain, emas lain. Eta ube. Ube teh uang Brasil lain. Naon atuh? Uing di ditu tadi. Lain harta karun, harta kadut, juring gitu. Ayo, gerak kepung wakul buaya mangapai. Sorakan dia. Eta Anoman kebung. Belah mana ayam monyet teh? Eta di payun bulan. Haling yo. Murnya Kangjeng Rama teh mautna. Kangjeng Rama suwargi. Arya kumbakarna muga-muga we arwahna sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah.
kaula ieu mah sanes melaan kamurkaan wadah samuka lain dek kabelaan kamurkaan rahwana tapi rek bela lemah cai kaula. Itu saya kaula Anoman Anoman Ulu iyo Anoman kabejakeun Anoman teh ieu iya ngesohor ngaran anjeun sanajan wanara bagja anjeun oman ya geus bakti bagjana anjeun mah bisa ulun ku maula ka jelema jujur cacak monyet dupi paman kaula paman Gunawan wibiksana aya ditu aya bisi kaula merengot pangdugikeun salam baktos iya sahaja kaula Aswani Kumba oge pun adi palih ditu Kumba Aswani putrana Kangjeng Rama Arya Kumbakarna anu parantos gugur 5 dinten parantos kalah itu wah anak Kumbakarna coba hayangnya gerak belaan wa maneh anu ngaran Dasamuka nyeta ulah disakompet daunkeun kaula mah rek melaan nagara jeung bangsa anu diruksak ku siwa cikan atuh kumaha maneh we kanya wuih hebat anjing sapira sia datang niratang ngadengan datang niratang ngadengan ewu pakulingan rana genera Kang Samya Prata Kang mau tiheula euy. naon-naon maneh Uring adingna Kumba Aswani wis eta lanceuk anjeun geus paeh bae da paeh mabongan hirup eta nepi ka teu sedih nama kesedih da sararaga bakal nya ieu dua putra Kumakarna Satya Sakti Mandraguna Saguru saelmu dilengkahan iraka na kurayina bangun Kang Syok ayangnya ho Anoman ayo Ki Adi lawan Ki Adi maju Tenggelan Bayu Bajrai aduh tuning Bayu aduh oi hebat ya Matur tika tebihan ningali dua putra Kumbakarna aduh dedeh teuing kase Aswani Kumba Aswani hebat anjeun punten kaulan Anoman kaulan aya dua buta amuk-amukan hese dielehkeunana seueur monyet anu gempar
diamuk kedua buta kakasina Aswani kumba Aswani putrana Arya Kumbakarna saurna eta gitu kaula tekad hese ku eta dua ngamuk buta anu luar biasa pangartina pae hiji dilengkahan ku adina hirup deui adina pae lengkahan ku lanceukna hirup deui gitu kedah kumaha sara dina waktu ayeuna pikeun ngungkulan ieu kejadian kunawan wibiksana ditaros kitu emot yen anjeunna teh nuju ulun ku maula ka Batara Rama sedengkeun ngaran-ngaran jalma anu ulun ku maula bujeng hingga ka purut marga ning tanaga larapati kasangaku Anoman kaula dah kaula gede henteu teu anak teh ka dua buta teh bukan hendak kaula ngartos ngan jelaran kaula geus sumpah ti ati ti lisan nepi ka ati yen ulun ku maula teh lahir batin ka Gusti Rama leureut diri teh nyanyian ku kituna kaula moal langsung ngabejaan pipatilnana timalan ngan kaula mah ngabejaan lamun eta dua buta paehna teu bareng moal eleh nepi ka mana ge wah sakitu we eta mah kantun Anoman mikir dah kantun permios kantun ngemut teh salira penginten kudu bareng paehna cenah laras sanajan beda sadetik tetep moal eleh mau apa ieu cing Anoman emut kana Purwa Daksina Purwa Marawitan Daksina Wekasan emut kana Ajiti Wikrama hingga awakna ngagedean lir gunung anakan iya ge maksana eta dua buta rek dirauh punukna dua nana rek diadu kumangkeun di awang-awang kitu kayanana iya lajeng wae Anoman ngagunakeun Ajiti Wikrama sinandrat kumamrat madugya marasel sinandrat kumamrat madugya marasel ngawatek Ajiti Wikrama monyet bodas teh penasti kersayang tumampara ngadak-ngadak ieu dua buta aya nu tiis kana punuk si horeng leungeun Anoman ti awang-awang ngalogodor nyekek kana ieu dua buta bener kaiku bareng mapaehna sia Rahwana Tenyo Para
makiskeun jago tas si bangsa anu mawi nyagakeun sadaya-daya haling hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang Rama aing teu sudi pasea jeung para wanara teu sudi aing pasea jeung si Anoman si Laksmana tapi hayang langsung aing jeung si Batara Rama wah monyet bangsa ditembak ku aing binatang awas